Hikmah kadua genep man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Kudu asrokot. Lah ya asrokot lain boncorong kawas haya kade. Heunteu. Asrokot teh meneran. Mun dina ibadah kana aturan resep ti Gusti Allah selanjutna rasa diri ditentukeun Gusti Allah, rasa diri dibisakeun ku Gusti ngaranna asrokot bidaya, maka asrokot ni hayatuhu kepetik hasilna kaala buahna tuh. Urang sieun dia matus kabangun lia awalan eta moal jadi eta kobong moal jadi eta masjid teu dan kabeh jelema sieun sieun ria sadeun watak kemanusiaan ria jelema teu saeutik anu teu ria ngabungan bangun eta hayang we disebutkeun mah nyebutkeun ti oge punten pada KM ulah disebut ngaran abi hamba Allah sia hayang disebut waduh eta teh hayang disebut jelema soleh bener teu kituna teh oh eta ge teu berkeneh wae mun manapan punten pada KM abdi ulah sebutkeun namina hamba Allah kitu ente mah hebat amat euy hayang kituna tah hayang disebut kitu teu 11 12 eta teh sawawa kene kumaha atuh acarana keun bae lamun teu bisa mah istighfar we geusna Gusti hampura geuning hayang ikhlas teh hese Gusti hayang kaeuleuh wae heunteu tuh hayang kaeuleuh wae hayang kasebut bae hampura istighfar. Nah itulah pengertian asrokot bida asrokot nihayat berbagai macam ibadah eta teh lain salat bae ngusahakeun anak majikan kira-kira ibadah lain hayang kepetik buahna hayang diganjar hayang husnul khotimah wayahna ketika usahana sama kudu asrokot bida tuh modal usahana kudu halal jangan banyak suap menyuap tuh bener teh naon sababna lamun dina usahana banyak suap menyuap berarti teu asrokot bidayatuhu kaituna moal asrokot nihayatuhu sabab teu biruju illallah tidak kembali karena aturan-aturan Allah merasa bangga diri bisa ibadah nah merasa bangga diri bisa sholat merasa bangga diri bisa infak teu aya rasa diri digerakkeun ke Gusti nah ieu leungit di kade kunci di wae barang nanyakeun ganjaran kalau subhanahu ya Allah mana ganjaran abdi keur salat tengah-tengah peuting sorangan teu betria abdi mah teu hayang keuleuh ku batur teu hayang keuleuh ku awewe da awewena ge da peuting atuh salat sorangan mana cek Gusti kapan ganjaran tahajud teh gede cek Gusti mana buktikeun ayeuna heueuh si laing teh dibere ku euy teh da maneh mah salat sorangan ge merasakan bangga diri itu dah ku bangga sorangan teu aya mah teu bangga ku aing cek Allah teu aya rasa diri ku Gusti tapi rasa diri meunang sorangan geus maneh ka neraka we mah da bohongan ketika salatan oge tahajudna ge rasa meunang maneh tanyakeun ka diri sorangan tuh teu wa'il tija ileh di dinya sami eta ge teu asrokot bidaya aduh hese nya hese teh lamun jeung ilmu mah bari atuh usul ilmu mah praktek hese nya ya geus usaha saya teh usaha naon tujuanana hayang dunya unggul hayang dunya akhirat dunya unggul mah tibang dipuji ku pamajikan sia bageun beres
cek tetangga eta mah ngusahakeun paluy mati mah duit mah teu apal. Ta eta teu asokot bidayatuhu. Di akhirat disiksa. Lamun naon? Lamun ngusahakeun pamajikanna tina barang haram. Teu asokot bidayatuhu eta harmi. Hese we. Padah ngadengin keterangan jalma anu usaha maot tempat usaha cair. Lamun bener bidayahna gitu. Ai padum usahana sakadae tenetepan aturan Allah moal saeudana ge. Arruju ilallah aturan fikih pake. Wa iltija ilaih aturan tasawuf pake. Ngadinya. Tauhid wal iltija ilaih. Semuanya sadar diri digerakkan ke Gusti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. 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 Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man sing saha jalma asyraqat anu moncoro naon nihaya bidayatuhu mimitina si man bi an ammaro kalawan sakira-kira ngarame-ramekeun si man auqatihi kana pirang-pirang waktuna si man bi anwa itoati kalawan pirang-pirang warna toat kalawan pirang-pirang warna pirang-pirang toat wal aurodi jeung pirang-pirang wiridan wasabbaro jeung netepkeun si jalma ngalanggengkeun si jalma ala zalika kana itu taat wal aurad kullal musabbarati kalawan
sampurnana ngalanggengkeun netepkeun asokot maka moncorong naon nihayatuhu nihayahna panungtunganana siman biipadotil anwari kalawan ngaluberkeun pirang-pirang cahaya wal ma'arifi jeung pirang-pirang kamaripatan alaihi kaman wajawali kadurotin nafsi jeung ngilangkeun buteke nafsu alhailati anu ngahalangan naon nafsu bainahu antara man wa baina maulahu jeung antara pangeranna man ala waji netepan kana perjalanan atamma anu saatamin anu sampurna naon perjalanan wa aksuhu jeung ari sabalikna man eta bi aksihi kalawan sabalikna man paman maka sing saha jalma kana anu kabuktian si jalma eta qalilal ijtihadi apa ubis tah tadi tah ayo nah qalilal ijtihadi eta saeutik ijtihadna bil bidayati dina bidayahna lam yahsul maka moal berhasil lahu kasih jalma naon isrokun moncorong pini hayatihi dina nihayahna si jalma walau pirido jeung lamun dikira-kira kenon anausanya si man eta putiha dibukakeun saha aliman kana maka kabuk ngepatu ala waji netepan kana perjalanan ad apin hegi simpai anu lemah ieu perjalanan min guerihi tinalian iman wayata min sareng ihtimal naon almal makna sanyamal dimaksud min man asokot bidayatuhu man sing sasaja ma asokot anu moncorong naon bidayatuhu mimitina man birujuki kalawan balik illallahi ta'ala ka Allah ta'ala wal iltijai jeung ngungsi ilaihi ka Allah asokot maka moncorong naon nihayatuhu nihayahna man bihusulil wusuli kalawan hasil wusul ilaihi ka Allah patakunu maka bukti naon hadihi ya asokot bidayatuhu asokot nihayatuhu eta ibaratun uhro ibarat anu sejen muafiqatun anu akurannya ibarat lima kana ibarat lima na kana makna kana mana perkara qoblaha anu aya ieu perkara samemeh ibarat wa ma kulnahu jeung teu ngucap mamanya ari perkara kulna anu ngucapkeun kaula kaya perkara awalan dina mimiti eta awala lih utama wa adharo jeung leuwih jelas hikmah kasabaraha na agenep hikmah kadua genep man asokot bidayatuhu asokot nihayatuhu tayya
undang-undang, suatu kaidah, suatu undang-undang kuma forum. Di forum ilmu tauhid aya ieu teh. Man asokot bidayatuhu asokot nihayatuhu. Di forum tasawuf aya man asokot nihayat bidayatuhu asokot nihayatuhu. Beda lokasi, beda makna. Beda tempat pembahasan, beda makna. Iya. Redaksi sama, tujuan beda. Taya mah kenrangkeun bab tasawuf ngatur hate gitu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum lata lamun. Pas'alu tanyakeun ku aranjeun kabeh ahla dzikri ka ahli ilmu. Kade ka ahli dzikir deh. Nanyakeun teh ka saha ka paha Haji Burhan ahli dzikir. Salah ieu. Ahli ilmu pengetahuan. Pas'alu ahla dzikri. Tanyakeun ku anjeun ka ahli ilmu, ahli dzikir, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila anjeun teu arapal. Lamun hayang apal pertanian tanyakeun ka insinyur pertanian. Melakacang. Berarti kudu tanyakeun ka saha? Ka insinyur dirujukeunana. Urang melakacang supaya berhasil ujungna, maka otomatis kudu beres awal naonana binihna kudu alus, terus tanahna kudu subur. Bener teu? Ka saha tanyakeunana? Ka insinyur pertanian. Hamakna sempotna kudu apa benernya? Teu. Tah asokot bidayatuhu ngaranna. Bidayahna permulaanana asokot moncorong lain moncorong gebrai kade di dieu teh. Pan urang moncorong gebrai listriknya. Oh moncorong lain. Asokot moncorong di dia mah. Cara tanam kacangna sesuai jeung aturan-aturan ilmu ngaranna moncorong, bidayahna tah timiti terus. Maka asokot bidayatuhu, maka kepetik hasilna kaala buahna. Sabab di awal oge beres awal beres tung. Tanyakeun ka saha? Ka ahli ka insinyur pertanian. Lamun sinyal yang beres ka saha tanyakeunana? Ka Haji Burhan eta mah. Telkom bener teu? Carana ulah tanyakeun ka insinyur pertanian mah bisaeun. Kumaha sanrapkeun tower teh Bapak Haji Muhammad Burhan tuh. Waduh. Di mana titikna Bapak Haji kitu meureun? Henteu. Ti awal mula kudu beres bidayahna kudu asokot. Asokot ini lain moncorong kitu lain kade. Sugan teh moncorong teh gebroay nya. Kawasinar lain. Sesuai jeung aturan ilmiahna masing-masing. Dari awal mula disebut asokot bidayatuhu. Maka otomatis asokot nihayatuhu itu di dalam masalah perekonomian. Mun hayangeunah bala-bala tanyakeun ka insinyur jujuk. Nah, eta mah.
Teh eta mah insinyur berbala-balaan. Ulah nanyakeun ka Muhammad Burhan mah bisaeun. Dibere beusi kenna. Oh, masing-masing. Nyen karoket. Berbeda rasana. Nang bijuju mah. Hariguna gagal binihna. Mata man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatu kabeh nyen imah urang nyen imah teh yang awet lin hayang hade ulah rugrug bener teu ujungna teh imah teh ulah jatoh oh teu otomatis kudu asrokot bidayatuhu kokoh pendasina maka asrokot nihayatuhu kokoh pula ujungna. Itu masalah yawi. Setiap ngerjakeun sesuatu perkara aya erat goiyah berarti aya tujuan bener teu urang salat hayang naon salat ya kira-kira ibadah hayang naon? Hayo sholat hayang naon? Oh ujung-ujungna hayang ridho. Kadituna hayang kasur. Itulah jud belas-belasan yang ka surga. Hayang meunang ridho. Ridho Gusti sholat. Maka lamun sholat hayang meunang ridho Gusti di kalamot hayang husnul khotimah kabeh ibadah teh lin hayang maot enak iman jeung Islam kumaha carana cara tadi asrokot bidayatuhu moncolong lain moncolong kitu lain ngagebrai asrokot dieu man asrokot bidayatuhu sasajama anu moncorong bidayahna di awalna salat teh geus moncorong di dieu bukan baca gebrai tapi birruju ilallah kembali aturan-aturan salatna sakumaha resep ti Gusti nah kara eta moncorong jadi salatna teh birruju ilallah supaya asrokot supaya moncorong benar-benar salatna kumaha carana biruju ilallah kembali ketika salat karena aturan-aturan resep ti Gusti Allah da salat teh aya sah wungkul tapi ganjaran teu boga sah ganjaran teu boga geus diganjar teh belum tentu diterima tuh salat urang salat ya aya sah aya diganjar aya diterima mulus eta menang ridho Gusti tah aya tibang sah hungkul tapi itu diterima rugi teu rugi diganjar komo tuh aya sah diganjar tapi itu diterima di mana eta lokasi dina kitab ilmu fikih carana Fathul Muin bagianana eta geus teh salat daek geus teu ego diri ieu salat menang uing Allahna poho ditendang di wae nah henteu asrokot nah teu bil iltija ila Allah teu ngungsi ka Allah subhanahu dina hate teu aya sadar diri digerakkeun ku Gusti cek pikir masa nek aya sadar diri tarekeun teu digerakkeun ku Gusti Allah sah salatna tapi teu diterima nah
teu iltija ilallah. Allah teu dilibatkeun. Teu rasa diri digerakkeun ku Gusti. Bahkan rasa diri salat menang sorangan. Nah, eta moal diganjar. Sebab fikih aya tasawufna eueuh. Jadi teu asrokot tah. Maka otomatis kadituna moal asrokot nihayatu eueuh di dituna. Sabab naon teu asrokot beda tu lain moncolong deui kitu. Jadi salatna netepan aturan fikih jeung netepan ilmu tasawuf. Dasarna kudu aya ilmu tao baru tah moncorong ngaranna asrokot bidayatuhu ngaranna. Contoh satu saja salat. Urang salat. Salat sabaraha teu apal. Sabaraha salat Ibu? 17? Ngaco salat 17. Salat 17 Ibu mah. Balabat euy. 8. 7 genep. Ditebak-tebak. Syarat salat can apal can apal kena patul muin aya matak aya patul mu supaya apal syarat nasapina apa aya salat tobat 17 mah bisa kalakonan kabeh 13 rukun meureun tah mah rukun poho aya syarat salat ya rukun beda beda tuh aya syarat salat ya rukun ngaco 17 salat aya syarat aya rukun mah bahan salat rukun ta ruku sujud rukun ngaranna syaratna wudu suci tina hadas teh hadas ge Islam tah eta syarat. Balik. Sabaraha coba. Li saeutik teuing ni mama. Lagu rek paeh cenah apa salat. Lagu rek paeh teu apa salat. Sah salatna. Syarat salat ya 10 nasapina teh. 10 bating 17 mah. Rukun salat ayat 7. Ya eta. Rukun aya nu 3 ge 12 aya nu 17 aya. Eta keneh. Ngan beda ngitung. Aya syarat sah salat mah nyata kumpul syarat jeung rukun. Bila mana syaratna kumpul syarat jeung rukun di hukuman sah salatna belum tentu diganjar. Belum. Nah, teu husu salatna. Oh. Begitu Allahu Akbar koloyong teh hate teh kamana mah ada baham bismillahirrahmanirrahim hate mah kamana men aya lu kitu kabeh kitunya sagala kainget cus cos berarti lelengiteun ge inget kabayang di mana tadi teh nu peso teh bener teh di mana cek 2 juta aing tadi teh nu peso teh nya da rasaan teh geus ngeutan bala-bala teh dikana erkeun eta teh terus we salat teu lain kemana kayaknya dikana baskomkeun dikana baskom baskomkeun keke lain ya ke salat eta teh keur
tamat ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul assalamualaikum gancang caritana dina hate geus kabayang peso teh dina nyiru bener dah ieu pasti ieu mah nyiru ieu dah hari atas nu tang kotek na nyirukeun ku urang bijojo contoh teu saja sarua meureun teu antaparah deui barang assalamualaikum mantau kayu geuning ieu peso teh bener tuh ke salat kabeh ka pagi kabayang tuh kamu salat kabeh sah teu kira-kira salatna sah dah salat jeung rukun salat husu eueuh teu ngan teu diganyar teu meunang. Ya Allah abdi salat asar kamanakeun ganyaranna tanyakeun ka peso sia da sia mah salatna teu inget ka aing kalau kanaon kana peso leuheung tah kitu mah coba Pak Agus lamun inget ka bujur kumanya aduh eta mah bahaya pisan eta aduh tah jadi teu diganjar. Jadi ganjaran menghitung ka husu. Pas teh husu, bener. Alhamdulillah. Aya husu saeutik-eutikeun, aya tah bener ganjaran. Heuh, aya gan. Pas mantog ka cai rek wudu make senal batur. Heuh. Gagal di wae lantaran aya keusih ku gasam. Make senal teu bebe. Oh, ganjaran teh eueuh. Itu atanapi sampingna duitna meunang judi ada cilaka teh atawa meunang korupsi tuh ganjaran teu aya atanapi meunang gawe ngan gawena meunang bolos waktu gawe ngorolos duitna haram korupsi waktu dipakai beli samping jeung kopiah dipakai salat moal aya ganjaranan naon sababna teu asrokot bidayatuhu adlamat eta mah dah kudu sesuai di asrokot bidatina poin salat biruju ilallah back to basic kembali karena aturan-aturan Gusti Allah ini. Waduh hesenya eta. Aduh. Salat, sok dateng ngaji. Kiih di tengah-tengah jalan, bener tuh. Dilatun-latun kana naon? Kenapa? Kenapa nih? Mun supir di jalan ngisang tara di mana kiihna janto terus kayaknya kemanakeun diusap-usap kana ban aduh celanaan deui we kira-kira salat di area heuh kehet teu dikumah samping lagi pan diri eta kene sana nawe kira-kira sah tuh salatna teu asraqat bidayatuhu nu kitu nah teu biruju ilallah tidak memakai aturan Allah tuh maka otomatis kayak itu lagi mual asraqat biha nayatuhu kudu beres awalna maka beres ujungna loba mangkanenya heuh nu salatan teh tah eta teu asrokot ngaranna tidak sesuai dengan resep-resep di Gusti man asrokot bidayatuhu tuh di dieu ngana bieu teh
Nah, biruju ilallah. Tah, nu ujung wayah tamilu anal mana man asraqat bidayatuhu arruju ilallah. Benar. Kembali ilallah karena aturan Gusti Allah. Jadinya cek pikih pakai eta. Salat kudu bener. Rukun salat kudu bener, salat sah, salat diterima kudu bener didinya. Arruju ilallah. Najisna kudu apal, sabaraha siki najisna, bener teu? Aya najis ainiyah, aya najis hukmiyah, lin. Tuh. Aya najis mutawasitoh, aya najis muhaffafah, aya najis mogo. Tuh, berakena anu ragam. Ibadah ka Allah teh salat teh wuku pias salat eta. Kudu asraqat bidayatu, di awalna kudu moncorong. Ibaruju ilallah, kembali karena aturan-aturan Gusti Allah sakayang urang mah salat geus kumaha Gusti we lah salah. Aya resepna, bener teu? Hanas teh tadi mah Gusti Allah. Mang cing bener salat ulah kitu ye maneh. Yang penting ngalaksanakeun. Ditarima teh kumaha Gusti Allah pasti anu pinter dibere resepna. Heuh teh Gusti teu bisa sakadae. Heuh. Pak Agus punten do kaya Pak Agus teh pangnyeunkeun naon bibika. Bolu lah bolu. Heuh Pak Agus pengen bo resepna dibere ti kuring kieu gulana sekian, terigunya sekian, telurnya sekian. Tah resepna kudu bener nya Pak Agus siap. Digawean teh ku Pak Agus. Lah kapake he teu kajeun aing mah. Kumaha aing geus Pak Agus teh. Heuh. Dijieun kitu kumaha aingan. Tah kira-kira kumaha manehna? Heuh kumaha aing we. Heke dibikeun tabalo teh parantos tama. Geuning kieu nya kumaha aing we tuh. Da bisana aing sakieu. Heuh. Nyamoal. Da resepna teu dipake. Heuh. Tah kitu. Aya resepna ti Gusti Allah nu bakal ditarima. Biruju ilallah man asraqat bidayatuhu tuh. Birrujui ilallah, kembali ka Gusti karena aturan-aturan Allah. Jadi ibadah terhadap aturan Allah. Setelah itu beres cek pikih, tamat cek pikih teh beres. Aturanana anu sakitu hese dagrake dapat umuin heuh. Wajib apalna. Nah, lantaran batal Islamna satu sama sekali teu ngalaksanakeun. Batal Islamna, kafir hukumna. Lamun teu salat teh atanapi ngalah getol salat mah akan tetapi tetapan aturan sama batal eta ge Islamna. Kafir hukumna. Embung kafir dan sok salat. Beres caritana aturan cek pikih. Heuh. Wa iltija ilaih sadayana geus dikerjakeun ku urang anu sesuai jeung resep ti Allah dikemas ku ulama ahli fikih, dipermudah ku ulama ahli fikih, dah hese nyokotina Al-Qur'an jeung hadis mah dibukakeun ku ulama ahli fikih kieu cara salat nu bener. Heuh. Beres kade ulah ego, kade ulah ujub wal iltija ilaih, kembali kabeh ku Allah, digerakkeun ku Gusti ulang mah eueuhna naonan baru mulus didinya asraqat bidayatuhu ngaranna. Ke kaituna asraqat nihaya maka menang ridho Gusti, diberi fasilitas surga Allah geus ridho. Husnul khotimah eta jalma
lantaran asraqat bidayatuhu. Kena asraqat nihaya lamun sakadaek mah moal. Nah, teu asraqat bidayatuhu. Ngabangun masjid hade teu. Ngabangun mushola hade bener. Tapi duitna menang madog. Dipakai bangun masjid. Wah tah, ada. Mun pejabat duitna lamun polisi menang nyair di jalan, ada. Menang nyegatan teh ya. Di jalan. Disodakokeun ka ajengan. Ku ajengan dipake nyen masjid. Mengaya Pak ajengan kanggo ngadamel masjid. Alus kabangun masjid mah. Jalma anu ngadamel masjid mushola naon bae dipake fasilitas umum hijina kenteng ya. Hiji kenteng, hiji usuk. Kayak jadi jembatan cikang Shiratal Mustaqim. Aduh, gaya teu. Pak Haji Burhan gaya teu. Engke teh moal leutik ku Shiratal Mustaqim teh jeung bojona ngangkleung we. Ngang tumpak mushola. Pajar teh cukang Shiratal Mustaqim teh 3 tahun. Leutikna leuwih tibuk ditujuhkeun. Heunteu. Sekut. Dia balamun ti gurawil neraka dihandapna. Tapi yang ngabangun mushola narapa si anjeunna mah genah we tumpak mushola. Alhamdulillah. Kitu ge lamun duitna beres. Halal, bener teu? Heeh. Lamun teu halal kumaha? Asrok kudu bidayahna asrokot. Bener teu? Biruju ilallah. Duitna ieu. Heunteu. Nu dipake ngabangun musholana biruju ilallah. Sesuai jeung aturan Allah cara ngalakna. Halal apa haram? Efek teh haram. Barang di tengah-tengah diguling we kana jahanam. Allahu akbar. Nah, teman asraqat bidayatuhu. Di awal mula kudu hade. Bener teh. Ieu mana menang kuli alus teu. Coba lamun menang online judi online teh nya pan loba. Da duit ieu sarua teu. Daripada berag GR teh carekan aing mun ka masjid dikeun buru-buru sapan aman jiga nu soleh. Jiga anu heeh. Lah. Harus masih nama. Ngan uangna. Dipakai sholatna kumaha? Salat tadi mau diterima sholatna. Dasar diterima teh kudu halal pakaianna, halal tempatna. Hese nya. Kudu asraqat bidayatuhu. Jadi caang lain moncorong ngageblay kawas listrik lain dia teh. Sesuai dengan aturan Allah asraqat kade. Hese euy. Lah lamun dia mah aya toleran. Eta toleran dia mah ye. Pasep rek ngabangun Pak Haji Bahar kaba rek ngabung asieun ri. Sieun ria ieu. Sok tuluykeun lah. Bahaya. Masjid moal anggeus-anggeus. Mushola moal anggeus. Jelema rek kabangun sieun ria. Da kabeh ge banu ria atuh. Heunteu. Sok lamun disebutkeun nu beunghar ataupun pan. Minggu ayeuna nu nyumbang anu haji anu bener teu? Bunga eta. Rialin. Amak lamun disebutkeun teh udah KM teh. Heunteu. Keun mae eta mah. Lanan. Nah, lamun bangunan-bangunan kitu mah nya alus sama mun bisa mah entong ria eta teh. Urang sieun ria matus kabangun ria awalan eta. Moal jadi eta kobong. Moal jadi eta masjid teh. Dan kabeh jelema sieun
Sieun ria sadeun watak kemanusiaan ria jelema. Bete. Saeutik anu teu ria. Ngabungan bangun eta. Hayang we disebutkeun mah. Nyebutkeun ki oge punten pada KM ulah disebut ngaran abdi hamba Allah. Sia hayang disebut waduh eta teh. Hayang disebut jelema soleh bener teu? Kituna teh. Heh? Oh, eta ge teu berekeneh wae. Mun manapan punten pada KM abdi ulah disebutkeun namina. Hamba Allah gitu. Ente mah hebat amat euy. Hayang kituna tah. Hayang disebut kitu. Eta 11 12 eta teh. Sarua kene. Kumaha atuh carana? Keun bae lamun teu bisa mah istighfar we geusna. Gusti hampura geuning hayang ikhlas teh hese Gusti. Hayang kaeuleuh wae heuh. Tuh, hayang kaeuleuh wae, hayang kasebut bae hampura istighfar. Ke lama kelamaan aya jelema Islam anu sok salat di dinya. Hawar-hawar ieu basi mu salat teh meunang ngan saha euy? Meunang Pak Haji Burhan. Aduh, mudah-mudahan Pak Haji Burhan cing dihampura dosana. Cek saha? Jamaah tah. Ikhlas kadoakeunna jamaah eta tah. Nu jadi bonus sama Haji Burhan teh. Meh nama ria asal nama. Tapi bonusna tinu ngadoakeunana. Tuh. Eta aya ganjaran aya eta mah katulungan eta mah. Ieu nama ria eueuh, ulah naonan. Tapi katulungan ku jalma anu ngadoakeun. Heuh. Ta eta nu ikhlasna. Heuh. Ngadoakeun ka Pak Haji Burhan mudah-mudahan hampura dosa dihampura ta dosana. Kunaon? Ku barokahna doa eta mah. Heuh. Lain ku barokahna musul lain dari ria kadina. Heuh. Eta mah aya ta toleran euy leung. Heuh. Sanajan tadi teu asrokot oge bidayatuhu. Nah, itulah pengertian asrokot asrokot nihayat berbagai macam ibadah eta teh. Lain salat bae. Ngusahakeun anak majikan kira-kira ibadah lain. Hayang kepetik buahna. Hayang diganyar. Hayang husnul khotimah. Wayahna ketika usahana sama kudu asrokot bida. Tuh, modal usahana kudu halal. Jangan banyak suap menyuap tuh. Bener teh? Naon sababna? Lamun dina usahana banyak suap menyuap berarti teu asrokot bidayatuhu. Kaituna moal asrokot nihayatuhu. Sabab tebiruju ilallah. Tidak kembali karena aturan-aturan Allah. Setelah kembali karena aturan Allah, baru semuanya dikerjakan, digerakkan ku Gusti wal iltija ilaih. Nah, maka asrokot nih haya tuh, hebat salatna, suci tempatna, halal tempatna, pakaianna halal, ikhlas, teu hayang kaeuleuh ku jelema tapi sayang. Teu aya rasa diri digerakkeun ku Gusti Allah, sombong diri, rasa menang aing, teu wal iltija ilaih dirinya. Eta ge teu asrokot. Merasa bangga diri bisa ibadah. Nah, merasa bangga diri bisa salat, merasa bangga diri bisa infak. Teu aya rasa diri digerakkeun ku Gusti. Nah, ieu leungit di kade. Kunci di wae. Barang nanyakeun ganjaran ka Allah Subhanahu ya Allah. Mana ganjaran abdi keur salat tengah-tengah peuting sorangan. Teu betria abdi mah. Teu hayang kaeuleuh ku batur. Teu hayang kaeuleuh ku awewe, da awewe ge. Da peuting atuh. Salat sorangan.
Mana cek Gusti kapan ganjaran tahajud teh gede cek Gusti. Mana buktikeun ayeuna? Heueuh si laing teh nak dibere kuy. Hete. Da maneh mah salat sorangan ge merasakan bangga diri itu dah. Ku bangga sorangan. Ti aya mah teu bangga ku aing cikalo. Ti aya rasa diri ku Gusti. Tapi rasa diri menang sorangan geus maneh ka neraka we mah. Da bohongan ketika salatan oge, tahajudna ge rasa menang maneh. Tanyakeun ka diri sorangan. Tuh, teu wa'il ti jaileh di dinya. Sami eta ge teu asrokot bidaya. Aduh hese nya. Heuh. Hese teh lamun jeung ilmu. Babari atuh ilmu nama. Heeh. Praktek saja. Ya geus. Usaha saya teh usaha. Usaha naon tujuanana? Hayang dunia unggul, hayang dunia akhirat. Dunia unggul mah tibang dipuji ku pamajikan sia bageun beres. Cek tetangga eta mah ngusahakeun palu amati mah duit teh mah teu apal. Teh eta teu asokot bidaya tuhu. Di akhirat disiksa. Lamun naon? Lamun ngusahakeun pamajikan tina barang haram. Teu asokot bidaya tuhu eta harmi. Hese we. Padah ngadenge keterangan jalma anu usaha maot tempat usaha cair. Lamun bener bidayahna kitu ai padum usahana sakadae tenetepan aturan Allah moal saeudana ge atuh euy hese ing euy nek bener teh nya moal beunghar-beunghar atuh teh beunghar titah oge ngusahakeun pamajikan teu kudu beunghar kan sok panas ku batur hete Pak Haji tuh babaturan sana permane mah geus boga mobil maneh encan ngatur kitu wae hete ke lamun jelema minta tulung teh penta duitna cing gede mana asupkeun kerja hese teuing ka beuli pan mobil buru-buru ceuk saha eta setan tong didenge eta setan eta teh nek musuhkeun urang hete loh banu kitu ayeuna pan sugahan gitu ge dulu senggeus eta tong narima nu kitu-kitu nah setan eta teu asrokot bidayatu najan maot di pausahaan moal mati sakit kitu mah engke di akhirat ditindak sarua nah teu asrokot bidaya tuh teu arruju ila Allah wa iltija ilaih sedangkan sok panas makaninya batur geus boga imah jabah sahanapeun pamajikan geus teh boga dua ho aduh mobilna geus 3 urang hiji ge goreng patut aduh panas kira-kira mah pasti panas da eta babaturan sanapeun urang kanyahoana ge tapi geus loba mobilna imahna alus teh pamajikanna menor nah urang kieu ulah geus asrokos bidayatu arju illallah wa iltija ilaih gitu kakara engkena husnul hati ganjaranana aya nganapkah anak pamajikan aya ganjaranana lantaran judulna barang halal mun kuli cing bener pagawe cing bener ulah korupsi waktu lamun korupsi waktu usaha moal diganjar ku Allah nah teu asrokot bidaya nyawa asrokot nah ya tuhna ge kulantaran hamana tripikeun beres alhamdulillah bener teu alhamdulillah bidayahna beres sedekah beres tina barang halal bener teu infak tina barang halal beres sedekah tuh mekalan masantren kagus aceng ka anakna beres eta tuh Pak Haji teh
Terus ina beres halal. Lamun melak kacang beres binihna beres tanahna sa aya hama semprotong. Tah eta hamana kade. Heunteu. Bisa. Oge semprotanana hamana kudu beres. Ulah semprot jukut kade. Tah ieu rek nyemprot teh supaya buahna halus. Heunteu. Salah obatna da kumaha aing teh ya. Obat sempret salieun. Eta semprot jukut di semprotkeun nyapai atuh. Naon sababna? Teu aruju ila insinyur pertanian kumaha aing bae eta mah. Tanyakeun ka insinyur pertanian, mana ieu obat sempretna nu hade? Eta. Obat semprot. Jegel semprotkeun. Ih, nu tutung. Terus tah. Bidayakeun eta sama. Ceng punten cek Pak Haji itu sebagai dununganana tuh punten panganukeun punten abdi teh sibuk nya teh rek naon timnas goblok aya sih timnas nah sia teh baheula ti baheula ku aing di Paraban anak sia ku aing di pasantrenkeun aing tibang ditasa kitu timnas sia mah ancur saudara-saudara hama ta naon cing latubtilu sodakotikum bil mani wal ada latubtilu ulah ngabatal ke maneh kabeh sodakotikum kana sodako maneh kabeh bil mani wal ada kunyungklitkeun dan menyakiti batal tak kabeh. Tuh teu asokot bidayatuhu eta oge moal kapanggih di ditu teh. Heunteu nah adlamat bidayatu ya adlamat nihayatuhu. Heuh. Henteu. Eta. Ingat eta teh, tahan hawa nafsu. La tubtilu sodakotikum lain di Pak Haji wae. Dia ajengan kalau bahan mah eta teh. Oh, paling banyak di ajengan mah eta. Di ustad eta teh loba. Terus Ustad Aceh belah ya mah ustadna lain ustadna. Di ustad loba teh ajengan. Da ajenganna toma. Eta. Pas aya hiji ajengan anak buahna tukang dagang pakaian da lebaran bener rek meuli pakaian teh na mereka Haji Deden we piraku sugan da ka guru bener teh da ka guru teu beres tah ajengan teh sodako ilmu eta teh bener teh sodako ilmu gede ganjaranna ke di akhirat gede ujungna lamun naon asrokot bidayatuhu kade barang begitu datang teh ka kios Pak Haji dan di imah teh geus kieu we duit menang pakaian menang duit mau diterima tapi aku ka guru atuh bener teh matak aing belajar ka Haji Deden sugan jeung gitu sugan jeung sugan bi aku teh denger murid ka guru bener teh ka guru pelaku kudu dibayar tibang pakaian ngawurukan ngapoe ka Haji Deden nu diinget-inget ganjaran engke di akhirat bener Pak Haji aya acuk aya sinjang aya salah pangos Haji ayeuna teh nuju lebaran awis nikah hargana atuh Pak Haji naware mah tiasa ayeuna mah kumaha tah cek ajengan teh goblok kirang bala merek mah bener teu menawar teu merek menawar teu merek goblok teu cek saha meuli daerah geus kagok bener teu meuli teh baju teh ditanyakeun teh ka nu sejen sabaraha ieu hargana eta ajengan sabaraha teh jadian 1 juta 300.000 gitu hati datang ka imah langsung babetkeun hidungna goblok-goblok ting aing goblok murid teh
Kirang bara merek mah, bener tuh. Oh, menawar tuh merek. Goblok amat Haji Deden. Cing kira-kira ancur teta. La tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Sodakoh ilmu ulah dibatalkeun ganjaranna. Bil manni wal ada kunyung kelitkeun beuleur. Ludes ta jelema. Neraka nu aya. Ka Allah mana gaya? No, saya tidak ada. Nah, teu kadengeun tak kujadeun teu. Di imah ka pamajikan ngomongna ge. Goblok-goblok di Haji Deden tang murid aing mah. Kirang bara ari merek mah ka aing teh. Atuh meme nawaran sautik mah. Da henteu mohangan harga meripat di batu koplok eta jelema. Masyaallah. Eta mah diajengan teh. Diajengan. Hah? Oh, mau aya. Ngan lain hal eta. Lain hal hal lain. Eta mah contoh unggul. Hal lain. Nitah ku ajengan dititah teu ngagu murid. Aya sia diurukan ngapoe ku aing. Teteh teh dikeluarkeun cuma hate. Ieu pasal mah. Komo lamun dikeluarkeun dina hate wungkul. Ngagerantes teu asrokot bidayatuhu eta. Susah. Heuh tong Pak Haji wae atuh ajengan ge loba eta teh. Begitu turun dakwah sasari sok 1 juta dibere 100 dibabetkeun tadi mah. Goblok eta jelema. Teu kira-kira. Hah? Teu kira-kira. Teu asokot bidaya. Aduh, ripuh. Pasti imah nage bacaan. Kapan? Dakwah teh supaya diodang deh. Dona itu ke ku Haji diodang depan duitna 2 kali lian. Heuh. Minggu ayeuna sakali. Baca-baca deui ke diodang deh. Tuh, duit eta ngaranna. Heuh, amplop berenang. Teu asrokot bidaya. Teu arruju ilallah. Teu iltija ileh. Begitu. Nya alamat nihayatu Gusti ganjaran dakwah abdi kamanakeun. Ketika di al-muhi dakwah terus-terusan benar maneh dakwah. Tapi kapan baratos dibere? Da maneh mah dakwah nagi hiji di rame-rame hayang diondang deui. 2 hayang dibere duit. Geus kagamar teh duit we lain ikhlas, bener teu? Kapan baratos dibere duitin ku Haji Deden? Geus. Cukup eta ganyanjang maneh. Diondang deui lin. Da tadi ge dimenyem dipasang diondang deui. Geus lin diondang deui. Ah tuh, heuh eta we geus ganjaran mah makan neraka we. Jang eta mu balik eta. Mending jadi naon tuh Deden teh? Mending jadi naon? Jadi mau balik hese bener teh? Hah? Teu asrokot bidaya, teu arruju ilallah, teu iltijai ileh, maka adlamat bi hinayatu. Susah, berarti menjadi naon? Mending jadi bijuju tukang bala-bala, bener teu? Aman teu. Lempeng we karena Allah teu. Hayang kapake ku sada mah anu make berarti. Aduh. Ibu-ibu di rumah membantu saraki lin. Nyeuseut capek teu? Ngurus budak capek teu? Aya ganjaranna cenah? Benar. Alhamdulillah. Lamun naon? Asrokot bidayatuhu eta. Asrokot bidaya ikhlas arruju ilallah.
abdi ieu manyeuseuhkeun cangcut salaki. Mangnya sok tah. Sok. Abdi ieu nyangu bener teu? Tah hiji-hijina beas men hampura ka urang tah. Alhamdulillah. Saleter sabaraha siki? Hah? Aya 1.000 moal. Leuwih. Aya 5.000. Lila teu nyanguna. Babari aya mah kosmos bener teu? Ngisikan kosmos beres. Mending maca istighfar 5.000 mending nyangu. Heeh. Hijina beas pamentakeun hampu. Mending nyangu bener. Tuh gitu. Mending nyangu bener. Dahar ongko dihampura dosa ong. Siti Sayyidina Ali saha bojona Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ahli surga. Geus boga tiket ti Gusti Allah. Heuh, ahli pajar teh cenah awewe mah kewajiban nangkarak jeung dia ba. Siti Fatimah nutu ku nyarira. Nutu jangan roti teh ku nyarira nutu teh. Allahu Akbar. Awewe ayeuna geus embung teh. Masak oge. Bener. Siti Fatimah mah nutu ku nyarira. Masak roti ku nyari. Jang saha? Jang salaki. Aduh. Nyeseuh sami ku nyarira. Ayeuna mah laundry ayeuna beda deui. Tuh. Ku naon ganjaran eta, gan. Emang kewajiban laki kabeh oge. Eta nyangu kewajiban. Nyeseuh kewajiban. Kacangcut awe kewajiban laki eta. Nyeseuhna. Ngan awewe mun moal boga gan. Kaganjaran Siti Fatimah nyangu ku nyalira. Nutu ku ngagendong beas mah enak mah tah. Mawa moal aya mah nya. Tah Siti Fatimah nutuna masakna ku nyalira. Nah, saab hiji-hijina beas mamentakeun hampu. Mending keun nyangu. Saleter aya 5.000 mah bener teu. Daripada istighfar 5. Heuh nyangu cing minang tah. Abi hampura dosa. Kapan salaki bagian eta mah. Beda deui jeung calon janda mah teu boga eta mah. Nah, saterasna beres. Tah be. Ganyana gede ke di akhirat. Ganjaran nyangu. Pas begitu salaki datang caritaan heueuh teu. Sura seuri sia. Nyungkelitkeun ka salaki. Heuh nyungkelitkeun ka salaki. Sia teh lamun aing mah moal nyatou sia teh. Aing teh ngapoe mang nyangukeun sia teh. Nah, ayeuna teu leuleum make bageer sagala sia. Ku ambak-ambakna diprek pangbageerkeun meureun teh. Angus ibu sadayana. Naon sababna? La tubtilu shadaqatikum bil mani wal teu asraqat bidayatuhu. Maka di ujungna teu asraqat nihayatu. Ieu tah susahna. Kudu arjo ilallah wal iltija ilaih. Arju ilallah aturan fikih pakai. Wa iltija ilaih aturan tasawuf pakai. Ngerinya. Tauhid wal iltija ilaih. Semuanya sadar diri digerakkeun ku Gusti. Aya tah lalakonna saha kibar siso. Tukang ibadah bari siso mah. Santina ribuan. Ku hebat-hebat ibadahna ieu bari siso. Lamun teu mahi tempat ku loba-lobana mustame ditiup we. Jadi berhamal-hamal ngarapung. Hebat tuh. Hebat. Tapi di akhirna mautna suul khotimah. Henteu asraqat nihayatuhu henteu. Ngan ihtilaf ulama cek sapalih mah eta bar sisok teh ningali hiji aki-aki ibadah. 3 poe teu peuting, teu hees, teu minum ibadah we terus. Heuh.
Ibadah tuh cek basiswa hebat amat eta akak ieu ibadahna teu hees teu nginum teu dahar kabeh kieu terus ibadah nasbeh heuh cek sapalih kitu tah basiswa teh cek sabari riwayat cek sapari riwayat mah basiswa teh sokobati da ajengan datang awe geus gelo ge anu gelo atuh nyingsat wae benernya ping-ping kacile ngapoe ajengan geus sarua beukin kitu teh sarua bae kabita ku ping-ping mah heuh kitu cek sapari riwayat mah ngau kabita ku tukang warung ku aki-aki ki kada ki lain aya aki hebat-hebat amat ibadah euy tilu poe teu peuting teu dahar teu minum teu sare heuh kieu basiso lamun hayang hebat cara ibadah maksiat heula cenah da kuring ge bisa kieu teh maksiat heula tageus maksiat tobat tagus nyakeun sabab mah bisa tobat mah bisa ibadah lamun teu maksiat heula wah kapaye hayang kuat ibadah cara kuring ge kuat ibadah kieu teh maksiat heula tobat dinyakeun ceurik dinyakeun sieun dihampura dosa ku Allah sabulang ya aki mah kuat ayeuna ibadah loba ke dosa cenah can dihampura ku Gusti sok da maneh ge maksiat bak hebat ibadahna cenah anu ringan we atuh ibadahna maksiat nginum arak tah dikarakeun mertelakeun al-khamru ummul habais eta mah judulna arak itu biang keladinya kemaksiatan al-khamru ummul habais didinya nu ringan we ayeuna mah maksiatna tong wakajina tong wakamaehan minum arak heula ringan pan sok heuh cenah tuh kitu mah cenah nek mecakan nu ringan we suganya getol ibadah cenah geus minum arak kumaha lieur pas nu jualan minumanna geulis tukang warungna geulis nya lieur ningali awe geulis atuh sanu embung bener aduh langsung pan main geus main reuneuh bingung eta ajengan aduh aing ku masyarakat euy kumaha nah ajengan reuneuh era moal kira-kira hiji geus minum ji datang di aki-aki boloon sia mah daek kagawean wungkul teu tanggung jawab cenah babari paehan aman pan euy kumaha heuh paehan geus enonan paehan datang aki-aki aki kumaha geus kieu ruang kerepes ruang tadi hareup makanya hoan ke menanyakeun sanu apalan da eueuh bener teu tuh datanglah keluargana teu ka mana ieu tukang warung eueuh aki-aki setan pana da setan teh mah jelema baheula mah bisi hayang apal maneh tah si tukang warung teh dijinahan hegreuneuh sin kanyahoan di ruang tadi hareup cik aki-aki teh ka saha ka keluargana nya dibongkarnya bener ditewaklah saha barsi tuh cek sapali mah basi teh sok ngobati nu gelo datang anak raja anak raja tuh ngaranna ge gelo kan pamajengan abi hapunten ieu titip murang kali hayang dipanggiadkeun we supaya sehat cenah teu nya mangga ajengan teh ngawin dihareup barang liuk aduh geulis euy ping-pingna geuleuh aduh mengaceh kabitaheun tah teh nya geulis tapi ping nyingsa sadu embung aduh datang tah si setan teh heuh ai kabita mah jengan teu da batur ieu heuh gawean we da gelo heuh teu kuat eta ajengan kabita ku ping-ping digawean reuneuh bingung sin kanyahoan ku raja heuh datang di setan nah sia mah daek kagawean wong teu tanggung jawab bunuh
Ruang kere. Di mana? Di Paimaran. Datang taruh golongan raja. Disegat ku aki-aki. Ya kemana si aki-aki itu. Tinggal anak siamu ku si podaraan ku si barsiso. Nah, di jinahan reureuh sin kanyahoan. Tuh, berita apa? Makam nate di ruang kerepes. Tah, di hadapan Paimaran nya. Da setan teh kitu baheula mah, zaman Nabi Musa tah. Zaman Nabi Isa hilap deui. Barang datang teh. Mana anak wing? Tuh aya kabur belum daya kabur dan gelo atau kajengan teh. Ah waduh gusian payahan. Tuh. Oh, bongkar saja teh. Bener we aya. Nah, akhirnya eta ajengan basi sok ditangkap. Dibawa disalib. Datang tak aki-aki. Hete. Setan teh ajengan keur naon? Aduh, goblok teh setan hete. Nyata puguh ge aki abdi teh disalib ieu yang naon? Yang lepas, babari yang lepas mah ku aki ditulungan. Nah, kieu. Sok minta ka Gusti Allah, minta tulungan ayeuna keneh. Gusti, kita abdi tulungan heuh. Nah, ajengan ngaranna ge Gusti abdi tulungan. Aya eueuh. Salah tuh sia mah. Ka Gusti Allah ka aing ra mentana, sujud ka aing. Kala manusia sujud ka aing minta ka aing ku aing di tulungan. Sok sujud ayeuna keneh. Kekuduan ku aing lepaskeun. Kelas teh maot. Soal saha eta? Ajengan. Padahal mah ku hebat-hebatna tuh santi lagi bisa ngapung ditiup pungkul. Naon sababna? Teu asrokot bidayatuhu dina ibadahna. Teu biruju ilallah wa iltija ilaih. Jadi sombong diri ibadah teh menang Nah, itu ibadah teh menang sendiri seperti mah. Tidak ada rasa diri, tidak dilibatkan Allah, teu ditanam dina hate teh. Ieu teh digerakkeun ibadah teh ku Gusti teu aya kitu. Jadi berasa bangga diri. Maka otomatis ujungna ge suul. Naon sababna? Teu biruju illallah wal iltija ilaih. Teu asrokot bidaya atuh moal asrokot nihaya. Tuh, paham? Begitu. Kudu asrokot. Lah ya asrokot teh lain moncorong ka wasahaya kade. Heuh. Asrokot teh meneran. Mun dina ibadah karena aturan resepti Gusti Allah selanjutnya rasa diri ditentukan Gusti Allah, rasa diri dibisakeun ku Gusti ngaranna asrokot bidaya. Maka asrokot ni hayatuhu. Kepetik hasilna kaala buahna. Tuh. Kumaha urang? Kembali ka diri masing-masing we tah. Kitu teh urang. Geus bidayahna atur. Bidayahna cing moncorong teh. Nah, mudah-mudahan aya mangfaatna. Amin ya rabbal alamin. Ieu mertelakeun dia teh susah. Berat, setanna roba. Setan mata kaweung berat. Oh, setanna lumayan ieu. Nek mertelakeun asrokot bidaya. Asrokot nihayatu di kolom ieu. Lain lagi engke dina irodat asrokot bidayatu beda deui ke. Sarua undang-undang mah. Asrokot bidayatuhu asrokot hayatuhu ke na irodat kaira ieu. Wallahu alam bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina syabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ma'alai a'la ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la tadlana dan ban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan
iyyaka na'budu wa iyyaka ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana tawasalna bita'alumin tawasalna bitalimi antal jukonal wasi'a wa anta jukol amanah abdi tawasul ku pangaosan tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarejekian kajambaran keamanan ya Allah beha ya Allah beha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nuril mubin Hamadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.